Mun aki keur ngejer ngigel kabeh nu garelisna reuteup ka aki. Maren tadi ajak. Tina palebah jeung curunganana terus-terusan merebei keluar getih. Anak gerem teh nu gigireun ngagerem persis sora maung. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, senarang. Ari batur mah asa boga hutang teh mun kaliwat ibadah. Ari kuring mah lain nyaeta mun aya lalajoaneun teu lalajo. Teuing atuh da mun gadenge sora goong teh ceuli ngadak-ngadak rancung, suku ngadak-ngadak karetek keur digawe oge teu boleh elek sekeng. Lain kanu deukeut-deukeut bae, malah kanu jauh oge ari ngadenge beja mah tara teu mangkat. Mun teu mangkat teh nyaeta saboga hutang. Lain babasan, poek dibelaan oboran, hujan dibelaan papayungan teh, jeung tara gumantung ka batur deui. Batur mah rek indit, rek hanteu, tara jadi soal. Asal awak waras, duit boga. Ah indit we sorangan oge. Lain sakali dua kali, tampolana keur gering oge, kuring mah ari ngadenge sora goong teh sok ngadak-ngadak cager. Teu aneh mun kuring disarebut lulutu. Tapi kuring oge tara ambek da nya. Kawasna kuring resep lalajo teh, lalajo wayang atawa pesta turunan ti aki, aki ti bapa. Da eta we kuring kungsi ngadenge bapa nyerita ka emak. Nya aya budak teh resep-resep teuing lalajo. Turun ka manehna meureun karesep akina teh. Bejana aki mah jenatna komo. Lian ti resep lalajo teh resep ngibing, resep punten mabok. Simakna deui aki mah nu punjul teh. Ceuk bapa kieu. Sakumaha jagoan jeung bulubudna jelema tara teu kokoplokan dipuncereng ku aki maneh mah teu ngaji naon. Kaharti mun bapa teu terangeun cecepengan aki teh, da bapa mah ku aki dipasantrenkeun ti bubudak. Keur mah bapa ngabulubud. Lalenger atuh maneh mah teu jadi kiai oge, ngarti-ngarti kana agama. Ceuk aki ka bapa asami warang bapa masantren. Aki teh teu damangna di lapisan, nepi ka pupus aya 3 taunna. Dina sakitu lilana ngan ukur kuring nulang ka absen ngamitan ari ti peuting teh. Anak jeung incu-incu anu sejenna mah teu cara kuring ngaremitana teh ngan ari katingal repot. Mun panyawatna keur aso, aki sok ngagelenut ngadongengkeun pangalamanana. Resep ngadenge dongeng aki mah ditumbuheun oge sok ngadak-ngadak leungit. Teu cara ngadengekeun dongeng nini ngan raja jeung raja we, ngan putri jeung putri. Jeung sok tuluy ditungtungan ku papatah deui. Matak bosen jeung matak ngajak heuai. Nu didongengkeun ku aki mah kabeh oge pangalamanana. Kayaning basa gelut jeung bagong, gelut jeung begal, dikoroyok limaan alatan parebut ronggeng. Nyaritakeun resep ngibing pokna. Mun aki keur ngejer ngigel kabeh nu garelisna reuteup ka aki. Maren tadi ajak.
Geus 5 tahun aki teh pupusna. Bada Isa bulan kolot di langit teu aya bulan. Dihujaneun ngagarayot. Gangginggungna sora goong di desa sadaraja geus kadenge hawar-hawar kabawa angin ririh. Suku geus kakejetan hayangjung mira indit. Tapi bapak can sumping keneh bae ti masigit. Teuing tuluy ka mana? Ari direk indit bae karunya emak sorangan keungeun. Babaturan tangtuna oge geus birat marangkat. Kacipta nu baroga kabogoh ngiringkeun kabogohna. Kuring geus teu geunah cicing. Kurutak bapak sumping lakadalah cek hate. Tuluy ka mana bapak teh? Cek emak bari mang nyampaikeun sajadah dina parantina. Nyeta tuluy ngalongo Ki Arma ngadadak gering payah. Ki Arma teh incu aki keneh anak bibi. Sanyana dulur kuring teh ngan kari eta-etana da lanceuk jeung adi-adina mah geus maraot. Malah bibi jeung paman oge geus teu araya di kieuna. Ari kuring puguh budak nunggal teu lanceuk teu adi. Kumaha ayeuna? Emak nanya deui. Rada aso basa ditinggalkeun mah. Pesta di mana teteh? Bangun rame-rame teuing. Bapak nanya ka kuring. Wartosna mah pesta bujang di Sadaraja, Pak. Geuning, ujang teu lalajo. Pan ngantosan bapak. Da bapak mah moal lalajo. Emak keungeun nyalira. Sugan teh. Ok ngadeui bari brek calik dina kursi. Dieu keula di dinya, bapak boga picaritaeun. Beuting teuing atuh, cek hate, brek kuring diuk dina panduduhanana. Bareto kira-kira 6 bulan sadugna aki maneh pupus. Bapak keur nagog di Sibalong. Teu kanyahoan ti mana jolna. Igireun geus aya lalaki kereng dikasieun. Manehna nyarita kieu. Kaula teh jauh ti Karawang. Di mana Karawangna? Cek bapak. Moal disebutkeun. Tembalna. Da teu kabeh jelema terang lebah-lebahna. Ari teu kawenehan teuing mah. Ngan Bapak Andika di antarana anu geus terangeun teh. Jenatna aki barudak. Cek bapak. Nya. Malah pangna ayeuna kaula ka dieu oge rek ngala barang nu baheula diinjeum ku inyana. Barang naon? Da kula mah teu kapasrahan. Bener, teu kapasrahan. Omongna bari merong. Sanggeus bapak susumpahan, eta jelema ngati-ngati pokna. Mun Andika bohong, rasakeun ulah sambat kan yaya. Les, maneh nangiles teu puguh ka manang reosna. Bapak lila ngahaneng. Ari tadi sareupna waktu Ki Angga balik di sawah. Cenah manehna papanggih jeung jelema make pakean sarua hideung. Nananyakeun incu Aki Jaya. Basana rek diala. Ari Aki Jaya teh kapan Aki maneh? Matak ulah lalajo peuting ieu mah. Sieun bisinya. Meg asa ditonjok angen. Kuring mah kajeun dicarek dahar saminggu. Batan dicarek lalajo mah. Da kaharti bapak teh nyingsieunan. Tapi lain ge incu Aki ari mundur ku disingsieunan mah. Waktu bapak asup ka pangkeng, kuring ngojengkang kaluar bari ngarawel batre nu digantungkeun dina bilik. Mangka talajo. Babaturan geus teu aya sapotong-potong acan, kabeh geus naringakeun. Poek letek jeung taspis deui. Samping diubentingkeun, baju diparet dikancingkeun, totopong ditregoskeun. Gidig leumpang ngagidig. Geus jauh ti lembur mah teu poek teuing. Rada oge remeng-remeng
goak, beluk satakar kebek. Pohara atohna, katinggal remeng-remeng dihareup aya nu ngarungkug kaditukeun. Nyai disorot ku batre jauh keneh. Kuring ku gorowokan menta dagoan. Tapi teu aya nu nembalan jeung terus bae laleumpang. Bari ciceleuweungan, beluk leumpang beuki digancangan. Hayang geura-geura nyusul, beuki deukeut, jep kuring eureun tetembangan lantaran kadenge hawar-hawar aya sora nu jijeritan menta tulung. Bari nyorotkeun batre, dreng-deng kuring lumpat, geus deukeut pisan katinggal dina caangna cahaya batre, jelema duaan marake pakean hideung, ngabebeteng, nu teterjelan jeung jejeritan tulung-tulungan. Teusak deui nu keur dibebeteng teh Ki Arma dulur misan kuring. Pudigdik kuring ambek, nyai, batre ngacongan beungeut-beungeut nu ngabebetengna. Masya Allah, bosongot, halisna karandel, panona baleer beureum, pada-pada nyekel pepentung, katinggal Ki Arma dibakutet ku rante nu ting baranyai herang. Bareng jeung beugna hujan, kuring narajang. Habek pepentung kana sirah. Leng kapoekan, teuing sabaraha lilana teu inget teh. Inget-inget awak ngahodhod, pakean rancucut, hujan geus raat. Di langit bentang ancal-ancalan, malah bulan oge geus tembong ngelemeng sagede sisir. Sirah karasa lieur, tapi kuring maksakeun balik. Sasaat ngorondang, nepi ka imah, kuring emak-emakan menta dilaan tulak. Ulutrak tulak dibuka, bray pantong muka. Lain emak nu muka teh, tapi anak tetangga nyeneh. Gening Nyai, ari emak ka mana? Cikuring nanya ka nyeneh ari pupuringisan. Geus biasa pisan mun emak jeung bapa angkat wengi sarta kuring teh aya di imah, nyeneh teh sok kapeto nungguan. Tadi aya nu nyusulan cenah Ki Arma maot. Leng uledag kuring meubetkeun maneh kana tempat sare, sirah leng-lengan ditinggalan kararoneng. Ti harita kuring teu hudang deui, terus gering. Berang peuting ditarungguan, emak teu eureun-eureun nangis, bapa katinggalna nguyung pisan. Mun peuting taya kendatna kudu ngarangos, nu ngalandongan mah ngalandongan. Ngeseh unggal jumaah, tapi inget keneh harita teh bada Isya. Nu ngaraos reang keneh trojol, gulang-gulang duaan marake sing sarua hideung. Nu saurang ngajingjing rante, munggah babaranyayan bodas. Nu saurang deui nyekel pepentung. Ningal beungeut-beungeutna, ras kuring inget kanu ngabebenteng Ki Karma bareto. Bari teu ngomong sakemek, raketek leungeun kuring dibaketeng. Kuring adug-adugan jeung jejeritan oge teu dipalire. Grebeg digusur keluar, kadenge emak aluk-alukan, nu sajen reang mari dangdam. Diburuan nyampak kuda belang sadua-dua. Kuring ditaekeun kanu hiji, salah saurang gulang-gulang teh mancal kana kuda nu ditumpakan ku kuring. Diuk tukangeun, nu saurang deui nyurangan. Kuda digaredig, ditegarkeun, Cijoho, Cilimus, mengkol ka sumber, Paselaran, Palimanan. Brai beurang teh geus nepi ka kadipaten. Anehna najan kuring tulung-tulungan sapanjang jalan, kabeh jelema anu kaliwatan, saurang oge teu aya nu mirosea, rongkoh-ongkoh bae. Ti kadipaten terus ka Nyalindung, liwat kota Sumedang. Mengkol ka Katuhu, mapai jalan desa, beras ka Subang, di Subang ka Kalijati, Cikampek, Dauan, Karawang. Gampleng kuring diteungeul sirah satakerna,
Lang, teu inget di bumi alam. Ingat-ingat, geus dariung ku jelema-jelema nu teu warawuh, ninggal beungeut-beungeut nama. Bangun anu careucebeun pisan ka kuring teh. Di antarana aya nu geus kolot pisan, awakna kuru ka wasorongkong, jeung tina palebah cungcurunganana. Terus-terusan merebei kaluar getih. Anak gerem teh, nu gigireun ngagerem persis sora maung. Selain teh bener Incu Aki Jaya. Bener, Tembal kuring males tegeug. Nyaho ka Nyi Sarni. nyaho bibi kami, tapi geus maot. Nyaho ka Kinata. Nyaho salaki bibi Sarni, oge geus maot. Nyaho ka Sarmun. Kasi Asman. Kasi Marni. Kasi Arma. Nyaho kabeh anak bibi Sarni jeung Mang Nata, kabeh geus maraot. Kabehanana digusuran ka dieu. Hah? Bongan Aki maneh. Aki Jaya teu nohonan janjina. Nah, janji naon aki kami teh? Ayeuna oge maneh digusur ka dieu. Manehna teu mirosea pertanyaan kuring. Moal dipulangkeun deui mun maneh cara dulur-dulur, bibi jeung paman maneh teu bisa nuduhkeun di mana disumputkeunana barang nu dijanjikeun ku aki maneh rek dipulangkeun ka bapa kami. Naon barangna teh? Sakali deui manehna teu mirosea pertanyaan kuring. Kalah kapokna. Baheula aki maneh merdih ka kolot kami. Di dieu sangkaan dibere jimat anu maunatna matak dipikagigis ku sasama. Nya dibere kalawan perjanjian. Kahiji anak incuna teu beunang dipasantrenkeun. Kadua sanggeus aki maneh maot eta barang kudu dipulangkeun. Naon sababna anak incuna teu beunang dipasantrenkeun? Lantaran nu ngigama mah moal bisa digusur ka dieu saperti bapa jeung indung maneh. Untung nu sejen-sejen mah teu ngarigama, maneh oge henteu. Memang bibi Sarni, Mang Nata jeung anak-anakna teh henteu ngarigama pisan. Nya kitu deui kuring. Kakara kuring rasa hanyakal. Meureunan mun kuring bareto daek mah dipasantrenkeun ku bapa, ayeuna teh moal kasarat kieu. Ayeuna aki maneh geus maot, geus aya 5 tahunna. Tapi eta barang teh lain dipulangkeun, malah disumputkeun. Ayeuna kami rek nanya, di mana eta barang disumputkeunana? Mun maneh teu bisa nuduhkeun, sirah maneh baris dipake tatapakan di dieu. Cara bibi, paman jeung dulur-dulur maneh. Nya naon atuh barangna teh? Tuh, tenjo. Bari nunjuk ke aki-aki nu kawas sorongkong teh. Geus mang tahun-tahun bapa kami disiksa. Diteuk-teuk, tungtung cungcurunganana ku kokolot. Paneuktekanana dibikeun ka aki maneh, dijadikeun jimat teh. Ayeuna eta kokolot anu telenges teh geus diganyang ku kami. Kurahayatna. Pok sebutkeun di mana disumputkeunana eta barang ku aki maneh. Leng kuring inget-inget, tapi asa tacan kungsi nenjo aki kaungan jimat nu kitu. Cenah tungtung cungcurungan, boha-boha, tungtung cungcurungan kitu mah. Ras kuring inget, memeh pupus aki teh maparin itu ka kuring. Saurna, sumputkeun sing buni. Teu nyaho ari nu kitu mah. Tembal kuring. Aya soteh nu dipiwarang disumputkeun teh iteuk Iteuk naon? wargu, Kumaha rupana? loreng-loreng kawas buntut maung. Nya, eta pisan. Omongna giak pisan. Nu sajen cauring hak, komo si aki mah. Di mana ayeuna? Di imah
diselapkeun di jero bilik. Gancangna eta jelema nyalukan gulang-gulang nyaruli kuring, maranehna dititah mulangkeun deui kuring bari nyokot ideg tea. Kuring ditaekeun deui kana kuda, cara tadi basa dibawa ti imah. Berengbeng, kuda dilumpatkeun nempi ka imah, kasampak, waruga kuring geus digojodkeun nyang hulu ngaler bari pada nyaleungceurikan. Itu wargu jeroan bilik panyandakeun, alungkeun kaluar kana poek. Ceuk kuring bari nunjuk. Puguh we rea jalma ti buranjak, malah teu saeutik anu lalumpatan sarieuna. Hirup deui, Allahu Akbar. kolot-kolot maneh recok, ua merebot, ngojengkang, ngadut iteuk tina jero bilik sakumaha panuduhan kuring. Tuluy dibawa keluar, dialungkeun. Aya anu nyangap tina poek? Omongna kanu araya. Ayeuna kuring jadi wakal salat, da sieun ka sara deui. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.